Halo semuanya. Kenalkan nih pendatang baru nih. Ujang Kadek nih. Ujang Kadek nih. Sekarang kita cerita aja Ujang Kadek. Kita cerita ayeuna teh cerita anu baheula nya. Cerita baheula. Ari baheula keur leutik sok kumaha tah baheula. Baheula nya biasa we. Leutik mah ngising, dahar, ulin. Ngising dar ulin nya. Oh, sarua tuh urang oge. Baheula apa keur leutik urang kitu we. Hardolin urang mah keur leutik. Baheula mah eueuh pamper. Pamper kumaha? Budak ayeuna mah ngareuna mau tinggal make pamper teu kudu ganti celana. Baheula mah Bisa baheula mah kudu kasusukan anjing nya. kudu kasusukan baheula. Urang oge kasusukan baheula. Marahana itu dia teh. Ieu penjahat di ieu di Jampang Surade ieu. Ajak lawan coba ya. Jampang Surade. Baheula lamun ulin sok kumaha tah ulin lamun geus dahar. Ulin mah biasa main kaleci. Oh, rasa main kaleci tah. Sok menang tah aing lawan main kaleci. Nah eta Elehan wae. Mantap baheula mah mau bedog mantap. Di kalau Ujang Kadek teh kitu. Bos-bos elek kadek, bos elek kadek. Baru teh saria deui nu mah. Saya dia teu boga batur. Ulinnya Coy soalnya gitu mah. Ai urang mah lain kitu anu inget pisan mah urang baheula mah main langlayangan. Main langlayangan urang. Baheula mah kan main langlayangan teh sok penek janinya disebut teh aduannya gitu tah. Aduan urang teh aduan di sawah nya eta sawahna teh sawah nu mangkokom baheula mah tah. Ya, tuh nya kan enggak kita. Kuroko ge teu naon tuh tinggal ada lapona betul. Jangan ada kuat anjing gitu. Nah, sabab adan itu ya tos heula ya namanya. Betul lah bener. Salat heula. Oke. Assalamualaikum. Tah, ayeuna balik deui nya. Tadi pernah aya adan heula nya. Di mana-mana ge lawan aya adan mah kudu salat heula. Ai urang kumaha ye? Salat. Oh, enggak sih aja salatnya. Tah, ayeuna urang mulai carita deui ya nya. Ayeuna urang carita masalah di jalan preman. Biasa preman di jalan gor baheula. So ngararumpul barudak nu urang itu tah baheula. Tah kumaha baheula tah caritana, boga carita nu leuwih ganas baheula. Carita baheula. Penculikan di mana? Penculikan di mana cerita? Alhamdulillah. Boga kulila. Berapa teh inget ayeuna? Baheula mah mun ulin mah teu lah. Nyaran bedong. Nyaran bedog. Bisa pakai naon bisa ngadek. Doma. Lapar beteung. Lapar beteung. Doma saha we doma batu. Tengah cokot kadengnya. Beuleum. Teu boleh. Naon deui? Aya jelema pika sebeuleun. Kumaha tah? Hah? Kumaha? Teu kumaha. Oh, kemarin jangan salaman gitu nya. Tepol lah, awakna munjang bayar. Baca pada sieun urang gitu Wah, nya. mau mundur urang mah. Oh, moal. Mau mundur kan minta hampura we. Kumaha? Mau ngampura mah urang ya. Lamun jeung Pak Ustad kumaha tah lamun panggil jeung Pak Haji misalkan. Biasa. Mau ada sorban kieu tah kumaha Pak Haji rek ke masjid tah mau sorban gitu tah. Ah, Pak Haji mau sorban misalkan kieu tah. Kumaha tah? Langsung cepot leungeun lah gitu. Oh, cium tangan gitu ya. Oh, biasa. Gitu, cium tangan. Budak zaman now. Zaman now benar-benar. Boleh. Boleh we nya terus baheula. Bedog mah tara lupa. Terlalu pas bedognya. Tara beuh. Kan ngaranna ge pan Ujang Kadek kan tuh. Yang Kadek mah kan kudu membawa bedog ke mana-mana ge. Ari saya mah lain kada jelema. Anu bagus. Ngomong. Nu galak gitu nu. Pika sebeuleun. Nu garang teh gitu. Garang gua. Kadek. Kemudian orang mah kieu da bager nya moal nya usapan Gantung. oh teu gantungnya. Lamun macam-macam urang. Aduh aing sieun aya dah. Teu ampura ya. Aduh udah panas aja. Oh benernya beda-beda ceritanya benernya baheula jeung ayeuna nya. Ayeuna mah job wae. Oh job aya namanya. Tuh ayeuna aya job can atuh jang ieu sugan rek aya bayaran gitu di mana? Ya sih bos can aya nelpon. Can aya nelpon. Ieu HP teh tadi ngagoler wae can disada-sada ya. Nungguanana teh nungguan job ya. Sugan aya gitu. Yang di mana pan dia orang teh butuh dahar aya teh orang teh nya. Da orang teh gawe teh nu kitu atuh teu naon deui atuh orang teh eta. Kitu teh orang teh. Sugan we atuh. Tah, geuningan. Tah, mana teh disadas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, asik bos. Mana?
Lah bisa datang. Halo bos. Mana itu? Oh bos, orderan bos. Siap. Yang seberapa duit gitu, seberapa duit itu tak? Yang mana? Erek di rumah tak bos? Hah? Erek yang di kadek bari nanggung, bari Cinogo. Bari ngisi gitu. Bari ngisi. Oh, terserah. Siap. Dokternya gitu seberapa, yang gede atau duitnya? Budget sabaraha bos? Hah? 5 teh. Wah, asli gimana mah? Oh, jadi itu gitu sesalaman yang lain. 5.000. Ah, naon bos 5.000 atuh, naon 5.000 ah. Ieu mah. Mayan naon itu bos? Mayan kadam na 5.000 mah. Hah? Cucurut. Wah, bener. Bener bos, gua mesti dikadek sih ya. Lain jauh orang cucurut mah bos. Bikin kan ninja we. Ninja daekeun Bikin 5.000 mah. kamakarnya gitu bikin Pak daekeun. 5.000 mah 2.000 mah daekeun gitu. Cicurut dipayahan ieu mah. Itu mah bener Pak, tutup lah tutup. Tambahan deui lah. Nungan mulai 17.5 aja. 17.5. Monok mah, ya monok sabeting 17.5. Sebeting itu. Ya siap Ira order besok. Oke. Siap. Oh siap, jadilah lumayan 1,5 lumayan lah buat tuh orang pesta manusia gelo. Cing mana bisa dikadek, cing bisa dikadek ya. ya. Lumayan tak order tak 1,5 ke penting orang berangkat ke Pira cucungu ke dipaehan wae gaji 1,5 lumayan tak cucungu tak 17.5 monok sabeting. Anak sabeting 17.5 oh lumayan Dari gepuk sekali cucungu paehan aya Sok bener rek ngobrolan. enak ya geus lah enak mah kitu heula nya Lain cik rek nanya apa? naon Ngan jadi ninja geus lu. akang mau 5 tahun jadi ninja Pengalaman naon wae? Hah? Wah pengalamannya loba pengalamannya akang mah mayahan Bisa hiber teu? bisa sekali ngepret ya langsung ngajongkeng atau kuniku akang mah Oh, ninja ngepret naon? ngepret macet ngepret macet langsung ngajongkeng atuh Aya nu lebih timuran. aya naon deui sok nanya deui akang ka urang sok Lain kunaon ninja berarti tutupan sih. oh hari ini Jawa kan emeh lompatna halus pan dan poe ku ge curalit gitu keluar gitu udah kita kenteng oge pan mungkin ninja mah dipincakan kalau udah bebas kenteng teh naik tiang listrik oge lumayan kesetrum Cawan deui. Ayo job Chan. Ayo job. Job pan eta duaaneun. Oh, atuh 5.000 17.5 Oh, kembali atuh. Oh, Urang bos GPA. urang 1 juta maneh 7x dibaliknya. 17.5. Jadi sabaraha? 17.500. Ah, 17. Lain Orang orang 7. Apa tadi 5.000? Naik dia jadi 17.5. 7,7. Ah, 7,7 mah dikempet ku aing sorangan. 1000 mah yang aing eta nya jeung dirokok sabatang gitu lumayan. Made 75 na. Maneh 17.5. 17.5 ewang. Urang 17.5 na, mana ewangna. Ewangna. Urang mana tuh pan aing Ewang senda dapat maneh mah. Cici. pan urang teh pan boga ieu meureun boga bebek kudu dibere kumaha ieu. Ah, bebek mah gampang parapan. Oh, ya penting urang operasi heula penting ketika ditu. Buat jadi bebek. Heuh ku juput we nya bebek mah nya. Bae para ban juput we lah. Da montok itu di para ban juput. Montok atuh. Emang mah sapi aja. Maek ge montok. Parapan sapi. Heuh nya. Komode jelema nya. Bener teu? Ah, gitu we guys namanya. Ta tokila pokona mah videona di subscribe. Aya nanaon ujang kadek warteg. Aya nanaon bisa aya nanaon kayaknya di ieu tah. Ku ieu bebek wartos ka dieu tanya ka Kang Ujang kadek nya. Ya sekali di tong hilap di subscribe, di like, di komennya videona tah bisa aya nu salah sok katanya tah ka Ujang kadek ieu ninja ieu. Ampura. Ampura bisa aya nu kasalahannya.